Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 di mana wae ayana, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Dinten ayeuna tepang deui ya sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Urang medar perkawis pangajaran drama. Kumaha? Parantos siap? Yuk urang kawitan. Bismillahirrohmanirrohim. Pangajaran drama pikeun siswa SMP kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi unsur-unsur teks drama dengan memperhatikan bentuk dan struktur teks, unsur, serta aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 4.5 mendemonstrasikan adegan drama dengan memperhatikan penghayatan, ekspresi, gestur, dan lagu kalimat yang tepat. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami naskah drama dan unsur-unsurnya, serta dapat memperagakan adegan drama sederhana di depan kelas. Mikawanoh drama. Drama teh nyaeta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman. Maksudna pikeun dipintonkeun. Anu kaasup garapan sastra dina drama nyaeta naskahna anu jadi dadasar pintonan drama. Karangan drama teh boga rupa-rupa ciri, upama ditilik tina kalimah anu digunakeunana. Drama gegedena ngagunakeun kalimah langsung. Nyaeta kalimah anu dikedalkeun ku para palaku drama. Dina drama anu palakuna leuwih ti saurang, gelarna paguneman teh mangrupa omongan palaku anu silih tempas atawa dialog. Tapi nyaeta oge bagian palaku anu ngomong sorangan disebutna monolog. Salian ti eta dina karangan drama aya bagean anu nerangkeun tingkah laku palaku, latar tempat, jeung latar waktu, nyaeta katerangan anu kudu dicangkem boh kudu nyekel peran boh ku sutradara. Upama eta naskah teh rek dipintonkeun, kaasup saha anu nyarita dina paguneman. Eta keterangan teh disebutna pituduh atawa stage direction. Tegesna drama teh nyaeta carita rekaan anu winangun paguneman atawa dialog para palaku. Dina naskah drama katembong aya ciri-ciri khusus, nyaeta ciri-ciri khusus drama. Hiji, pertelaan palaku anu ngaberendelkeun ngaran jeung katerangan palaku. Aya oge drama anu henteu make pertelaan palaku. Anu kadua, babak jeung adegan anu ngabagi-bagi karangan drama. Unggal babak dibagi jadi sababaraha adegan nurutkeun robahna kajadian. Aya drama sababak jeung aya nu sababaraha babak. Lajengkeun katilu, candraan atawa katerangan dina awal babak
nu nerangkeun kaayaan suasana, palaku, kajadian, jeung sajabana. 4. Paguneman nyaeta kalimah langsung para palaku anu silih tempas. Anu kalima naon ya? Anu kalima nyaeta proloh jeung epiloh. Proloh ditulis dina awal drama. Eusina katerangan ngeunaan lalakon anu dipintonkeun. Ari epiloh ditulis dina bagian panutup drama. Eusina kacindekan lalakon. Ya, jadi saberiji ciri-ciri khusus drama teh? Pinter, aya 5. Hiji, pertelaan palaku. 2, babak jeung adegan. 3, candraan. 4, paguneman. 5, proloh jeung epiloh. Ngartos? Lajengkeun ya. Pangarang drama jeung karyana dina sastra Sunda. Pangarang naskah drama jeung karyana anu gelar dina sastra Sunda di antarana bae. Hiji, Yosep Iskandar. Ngarang drama Sirung Pajajaran, Juag Toed, Tanjeur Pajajaran, Siliwangi Maharaja Pajajaran. 2, R. Hidayat Suryalaga. Ngarang drama Tambang, Raja Wales, Punden-punden anu rarempag, sareng Nujaradi Korban. 3, Wahyu Wibisana. Ngarang drama Tukang Asahan, Tongeret Banen. Nu kaopat Ajib Rosidi. Ngarang drama Masyitoh. 5, Ahmad Bakri. Ngarang drama Lebe Kabayan jeung Rajapati. 6, Utuy Tatang Sontani. Ngarang drama Sang Kuryang. 7, Ibing Kusmayatna. Ngarang drama Juragan Hajat. 8, Nazarudin Ajhar. Ngarang drama Jeblog jeung Anteh. 8, Dadan Sutisna. Ngarang drama Baruang, Kaferehe, Budah Sinarko. 10, Dipa Galuh Purba. Ngarang drama Nyi Bagendit Gugat, Pajaratan Cinta jeung Sastra Jendra. 11, Tatang Sumarsono. Ngarang drama Randu Jalaprang. 12, Ayi G. Sasmita. Ngarang drama Kalangsu, Cinta Katungkul Pati jeung sajabana. 13, Bode Riswandi. Ngarang drama Hak Peto. Pangarang nu sanesna ya oge ya. Di antawisna Luginade, Arthur S. Nalan jeung seueur deui. Teu tiasa disebatkeun hiji-hiji dina ieu slide. Ngartos? Lajengkeun ya. Di dieu ibu bade mintonkeun contoh-contoh adegan drama. Nyata drama Masyitoh karangan Ajib Rosidi. Ieu drama parantos diperankeun ku para siswa SMP Negeri 1 Margahayu anu ayeuna mah aranjeunna parantos kaluar ya. Tadi dia aya drama Masyitoh karangan Ajib Rosidi. Kreatif ya. Ada mal kostumna ngagambarkeun piramid,
Tadi dinya aya tokoh Fir'aun gitu ya. Aya tokoh Masyitoh, aya tokoh putrina Fir'aun sareng carogena Masitoh. Salajengna masih adegan drama Masitoh karangan Aji Prosidi. Ayo rame pisan caritana. Oke, hidup tiasa maca buku dramana nyarira. Lajengkeun. Ieu sami masih adegan drama Masitoh karangan Aji Prosidi namun diperankeun ku kelompok anu benten. Ya. Tinggal ku sadayana kumaha kreatifna sareng antusiasna para siswa diajar drama. Ya. Lajengkeun. Ieu mah adegan drama Kaferehe karangan Dadan Sutisna. Ieu sami siswa kelas 8 anu mintonkeun drama Kaferehe. Anu kaopat mah nyaeta drama Si Ujang Jadi Prabu. Sami barudak kelas 8E. Di dia aya tokoh raja, terus istrina permaisuri, terus aya si Ujang anu engkena jadi prabu. Aya 7 mustika. Nah, eta nya rame pisan caritana. Penasaran? Kapilarian naskahna ya, Si Ujang Jadi Prabu. Lajengkeun. Anu kalima drama Anteh. Tadi dia mah adegan drama Anteh karangan Nazarudin Azhar. Nah, tinggal situasina ya aya di luar angkasanya. Aya gambar bulan, bentang gitu. Kreatif pisan. Lajengkeun. Masih drama Anteh karangan Nazarudin Azhar. Tapi ya dipintonkeun hasil kreativitas sareng apresiasi ti kelompok anu benten deui sareng anu tadi. Ngagambarkeun situasi di jagat raya. Ya, aya bulan, aya bentang gitu. Tinggal ya. Dina foto-foto dina slide ieu. Lajengkeun. Tah anu katujuh mah nyaeta adegan drama Khutbah Munggaran di Pajajaran karangan Profesor Dr. Yusrusyana. Tah ieu mah nyaritakeun situasi dina waktos Prabu Siliwangi bade lebet Islam. Ya. Rame pisan caritana. Kumaha kreatifna para siswa dina ngadamel kostum ya. Terus kumaha dina aktingna, dina adegana itu luar biasa. Saya pisan sareng kreatif. Lajengkeun. Masih adegan drama Khutbah Munggaran di Pajajaran karangan Yusrusyana. Tapi ieu mah kelompok anu benten deui. Nu kasalapan mah aya contoh adegan drama Lutung Kasarung. Nya katinggal aya si Lutung ya sareng Purbasari. Terus aya raja. Rame ieu caritana. Drama Lutung Kasarung. Anu ka-10 aya contoh adegan dina drama Juragan Hajat. Karangan Kang Ibing. Ieu nyaritakeun ngeunaan kahirupan sapopoe masyarakat Sunda gitu ya. Rame pisan caritana seueur pisan hiburana, humorna, banyolna gitu nya upami dina basa Sunda mah. Lajengkeun. Terus dugi kana latihan pancen ya. Naon wae latihanna? Sarantos siap mau latihan? Yuk, urang lajengkeun.
Latihan pancena nu kahiji di handap ieu aya foto contoh adegan tinu drama nu tadi ya. Cing pek sebutkeun judul jeung ngaran pangarangna. Gampil kan? Nah, aya 2 foto. Benten judul, benten pangarang. Nu kadua. Sami naon judul sareng karya saha. Judul dramana naon? Karangan saha. Aya 2 foto. Nah, tina adegan drama naon sareng naon. Anu katilu. Masih aya 2 foto. Contoh adegan drama nu kahiji tina drama naon karangan saha, teras anu kadua oge tina drama naon karangan saha. Soal nomor 4. Naon anu dimaksud drama? Nu kalima, sebutkeun ciri-ciri drama. Cekap 5 soal bae kumaha? Gampil pan? Ya. Wilujeng mindabel pancen. Rupina panglawungan dinten ayeuna dina pangajaran basa Sunda dicekapkeun sakitu bae. Hatur nuhun kana perhatosanana. Pesen ti ibu tetep jaga protokol kesehatan. Naon we? Wawasuh pandangan, nganggo masker, jaga jarak. Itu ya. Ulah hilap, tidak melepancena ya. Upami tos rengse, kuhidep, upload kana Google Classroom. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.